Sampurasun, mugia rahayu sadayana. Jejak Adipati Ukur di Gunung Lumbung, Desa Mukapayung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Gunung Lumbung berada di Kampung Cirateun, Desa Mukapayung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Situs cagar budaya ini dikelola oleh Pok Darwis Desa Mukapayung. Tujuannya supaya situs ini menjadi objek wisata, sejarah, dan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Ali Maksum, abdi selaku Pok Darwis Desa Mukapayung. Tujuan kami membentuk Pok Darwis di Desa Mukapayung untuk mengangkat sejarah dan budaya yang ada di Desa Mukapayung, sejarah perjuangan di Pati Ukur, dan situs-situs yang lainnya. Dengan demikian, mohon bantuan dukungan doa. Di puncak Gunung Lumbung terdapat situs arca batu dan menhir, beserta cerita rakyat atau folklor yang dilisankan turun-temurun dari generasi ke generasi. Cerita ini berkaitan dengan jejak perjuangan Adipati Ukur melawan VOC dan Kerajaan Mataram. Assalamualaikum, Sampurasun. Kenalkeun nami abdi Ade Hadian, salah satu BPD Desa Mukapayung. Anu kalaresan abdi linggih di Kampung Lemang, mencaket sareng patilasan jejak di Pati Ukur. Panginten ieu sasakalana kunaon ieu disebat di Pati Ukur. Ieu cerita ti Nini Aki panginten ieu. Dan cara sanana teh di Pati Ukur kantos singgah di daerah ieu disebutna ieu teh Pasir Lumbung. Anjeunna dina ngalerikeun diri ti pasukan VOC sang pasukan Mataram, anjeunna singgah di dieu. Terus ninggalkeun jejak-jejak sejarahna di dieu. Di dieu aya sababaraha jenis batu sareng relief batu di dieu anu ngagambarkeun ieu sapertos anu dicepengan ku abdi. Ieu gambarna nyaeta sapotong kaki anu katinggalna panginten raja atau naon. Terus di handapna lamun ieu dibersihan bakal katinggal aya semacam emban atau selir atau naon gitu di zaman harita nyender kaki raja ieu. Terus kaluhurna daya ukur ieu semet kaki paha ieu emban selirna ieu sampai pinggang. Ieu sanes. Ieu batu anu terpisah di handap. Kan panginten dia di papantes panginten anu biasa mengang ka dieu ditapan batu buleud dieu sapertos kieu di luhureunana. Terus ningali ieu jangan sapertos batu-batu menhir anu ieu anu patok-patok ieu tertancap kemungkinan nama tos langkung usiana langkung sepuh langkung lami daripada peninggalan relief ieu. Sisa-sisa jejak sejarah non sanesna di Pati Ukur biasa ditelusuri di Pasir Jambu Cibidi. Anu terakhir anu abdi terang mah jejak terakhir teh aya di Kaseproke Pangalengan, Tubakan Pangalengan Banjaran katonggo. Eta jejak terakhir di Pati Ukur. Panginten secerita tentang di Pati Ukur di wilayah ieu leres di Pati Ukur kantos singgah di dieu malah mungkin tahunan atau langkung di sababaraha tahun di dieu margi di seberang pasir ieu aya disebut Pasir Nagara. Anu di dinya ditemukeun tilas-tilas gerabah zaman kapungkur lah, macam marmer atau keramik peninggalan Cina. Terus kadituna aya disebut Gunung Majapahit oge. Terus di seberangan Majapahit aya disebut daerah Buni Nagara. Yang menurut cerita kolotna eta masih jejak-jejak peninggalan satu jalur sang Pati Ukur. Panginten eta anu tiasa ku abdi diterangkeun tiasa sanes waktos panginten aya waktos mah
orang milari deui sumber-sumber referensi istilahna cerita di sepuh-sepuh anu masih jumeneng keneh ayeuna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Lumbung selain sebagai situs cagar budaya oleh masyarakat setempat dijadikan pula situs benda budaya yang dikeramatkan, sehingga banyak pengunjung untuk berdoa di sekitar situs. Kuring nami Bapak Parman di Kampung Ciirateun, Desa Mukapayung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Kuring sebagai kuncen di pertempatan keramat ieu gitu nya. Tah, panginten ti sesepuh abdi teh diturunkeun gitu. Diteraskeun nyata ku abdi pisan gitu. Tah aya mah hapunten mun teh mah saupamina gitu. Secara jalmi anu dongkap aya pertempatan, maksad-maksad masing-masing gitu. Saya upami teh mah berhasil alhamdulillah, teu berhasil ge kedah alhamdulillah. Margina naon gitu. Sok sanaos cenah bari nu dipilarianana misalkan rezeki, tapi tidak teman rezeki cenah kitu tah ayeuna mudah-mudahan sok sarana aya rezeki mah ti papada jalmi gitu. Tah ayeuna dongkapna ka ieu para tamu sadayana kitu nya disuhunkeun sararehat sadayana gitulah gitu. Pamugi ieu mah ti sim kuring kitu moal sareng dipisang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam upaya pemajuan kebudayaan di Kabupaten Bandung Barat oleh komunitas film Karimaca TV didokumentasikan dalam rangka perlindungan, pembinaan, pengembangan, serta pemanfaatan situs Gunung Lumbung agar mendapat dukungan dari semua pihak. Sampurasun, salam budaya, sahabat Karimaca. Di tempat ini saya hadir bersama rekan-rekan komunitas Pok Darwis Mukapayung. Kita perkenalkan ini adalah situs Eyang di Pati Ukur. Namun dilihat dari struktur ini merupakan sebuah arca, dan kalau lihat dengan batu dua ini merupakan menhir. Artinya ada jeda waktu antara zaman sebelum Masehi, zaman batu, dan zaman sejarah di Pati Ukur. Jadi kemungkinan dahulunya ini merupakan tempat yang dikeramatkan, dan hal yang wajar biasanya anak cucunya hadir ke sini untuk berdoa, untuk napak tilas sejarah perjalanan yang di Pati Ukur. Dan kami hadir di sini itu untuk mencatat sebuah sejarah, karena beberapa sejarah ada tertulis dan ada tradisi lisan. Artinya suatu cerita yang diwariskan kepada anak cucunya berupa folklore. Demikian sahabat Karimaca, semoga informasi ini memberikan edukasi yang baik untuk kegiatan wisata budaya ziarah kepada makam leluhur atau patilasan leluhur yang di Pati Ukur. Itu kepada teman-teman yang membidangi Pok Darwis Mukapayung ini, saya ucapkan terima kasih karena sudah bisa menunjukkan bahwa komunitas ini bisa mengangkat sejarah tentang keberadaannya di Pati Ukur di Gunung Lumbung, Desa Mukapayung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal ini perlu diinformasikan, mudah-mudahan kawasan ini menjadi edukasi tradisi lisan, sejarah, dan budaya di Kabupaten Bandung Barat. Sekian dan terima kasih, semoga tayangan ini menjadi ilmu pengetahuan. Produksi Karimaca TV.